sok karuaskeun wae assalamualaikum gitu. Nah, Ida. Mi, si Ina mana Mi? Aya teu? Are kamarana atuh sia teh nyamper we si Ina pagawean can bareres oge di dapur. Kok pan budak ayeuna mah ageudang sare teh langsung kana HP. Mi, eta mah berita asup lain. Ya, supaya dolong-dolong yuk. Asup we tuh si Ina teh di kamar. Sok geus disalampu. Kumaha ngabebrek sesuai ngabebrek. Pusing. Satu mi. Tah, ari diomong aku kolot teh nganembalan we. Kedeung si Isya teu kaajakan euy urang sapereula bade nyokot jaket urang. Si menikah adik. Naon urang ulah pulin jeung marane mah bader. Denge-denge teuy hidungna mah urang ulin. Panas-panas kieu mah kosna ngeunah nya kalapa atau nu seger-seger kayaknya. Heueuh naon atunya eta meni haus urang teu boga duit deui. Eta mah kalapa teh. Kedeung atuh bebe janganna kan bogana kawa mimin. Ini mah galak ari mani rek bebejang geus kalah we bisa ka aing nu galak. Buru-buru urang lari. Saha narek eta jagaan wa mimin bisi ka dieu engke bere nyaho. Geus deui urang mulai jagaan lama. Sana dihandap manehnya nu gede nya. Maneh kaduanya. Heuh urang nu dihandap maneh nu kadua. Nu kadua sareng leutik. Heuh bisi aing wa mimin. Ieu teh kebon teh menggarung kieu ieu teh. Urang bersihan heula Garung kieu ieu teh baraek garung berna doang kudaek kebersihan. Ini ada dang kieu. Suara di mana eta teh mah asa gandeng. Kedeung urang tempo heula. Itu. Itu ayah wa mimin man. Aduh siap itu urang moal siap kata moal. Bisa balik. Wah, sebenarnya. Gede atuh urang nih. Hai atuh. Mana tah? Tempo budak teh negara randeng. Mana teh? Tapi kos aya kalapa itu murag. Sigana teh ieu mah aya nu mau. Keun weh urang sia mun ka nyahoan. Jebotan. Bener heueuh kalapa marurag sia tah. Tah budak teh. Sia. Si Ati mana? Si Ati tinggalin. Kumaha? Mana naok we? Kadia. Siapa ada tungguan urang ih? Meni hayo we budak teh
teh tadi ganggerekeun mah raraokna teh sugan teh diwarara aku kolotna. Bijakeun ku aing mah. Saha ta eta teh idungna teh? Ah, bijakeun beneran ini. Keun we cenah ge warara ku kolotna ka sana alus meureun paok-paok kitu teh. Capek teh karunya. Heueuh nungguan. Ih, mana malah nungguan urang. Aduh, nanggeul sudah esuk kanyawan teh. Terus Isa ka mana? Ayo sampai. Teuing atuh eh. Teuing budak teh gajebo teh ngajagaan teh. Maksudnya teh kayak Mas Isa ya nama ya. Ieu buru ame minah teh dari tadi bro. Ah, marane mah lila itu kurang teh mimin. Teh urang ngasih numpang teh heula. Ai kalapana mana meunang teh. Heueuh geus meunang eta teh kalapa teh ngan kaburu aya Mimin jadi kabur urang teh. 2,000 years later. Ah, mana mau urang balik ah. Ayo balik ah, balik ya. Baliknya balik. Baliknya Isa. Heuh, suka mana rek ieu ngomongnya atuh teh. Heeh. Ayo milih sudah deui milih wae bete euy. Asik euy, si Mami Mimin teh eueuh aman. Coba tempat itu tadi. Ari maneh leumpang teh lalaunan. Ari mana tong tincak atuh ke dicarekan wa Mimin. Ih, Heueuh nya Jika aya budak geul itu teh. Ah, mah budak teh geul ieu. itu aya Mak Mimin itu. Apa budak tahu kakapok-kapok lah nya. Aing banyakeun kolot sia ha. Budak teh dah geul ieu mah. Kudu dipijakeun ka kolot mah. Gusti, pusing nya. Parekot ka dicari-cakan aing mah. Wah Mimin sih ya. Kumaha tuh? Tong suara itu mana ya? Matanya paling pamungkeun. Dibuka teuing atuh si Mimin kanyawan. Kumaha tuh? Itu tuh. Tuh aya tuh. Kumaha tuh si ka dieu? Kieu ngomong ka indung usia. Hidung mana teh hagala. Jaida. Jaida. Teh naon sih kan ini rame. Naon ieu mah digandeng ih, meni rame. Dengikeun heula anak maneh. Mincakan padi urang. Geus atuh euceul aya mah hayu ka jero heula tong ngomong di luar era ku batur. Hayu. Aduh sia kumaha? Hati Taring budak teh di darinya padi urang teh kala rusak. Caring-cakan we.
Geus atuh ce ayeuna mah hayu urang diuk heula hayu. Ya Ida, budak teh dararege. Padi urang dicincakan. Heueuh ce ayeuna mah atuh hampura we nya. Da budak teh geuning kumaha can darewasa. Arek-arek ngomong bisi ulaheun ku ece meureunnan budak teh jadi we nyolong. Hampura heuh ce nya. Ayeuna mah kieu we ce pangwarahkeun budak teh heueuh. Da are ngomong ka urang mah da urang diperakutin teu dibere atuh ce. Urang teh mentak nyarekan ka budak teh tadi teh da ku nyolong na, ku tersapna teh ku teu jujurna. Lamun jujur mah ka urang-urangnya pasti dibere meureun. Moal kurang carekan wae budak teh. Heueuh geus atuh barudak ayeuna mah sok minta maaf ka Mimin buru geura sasalaman. Wah, minta maaf hampura atuh moal sakali-kali deui. Wah, enak mah minta maaf.